Ayat 3 jalmi anu dipika cinta ku Kanjeng Nabi anu mana anu tilu teh nyaeta hiji jalmi anu dawamus sholawat nyaeta jalmi anu sadidintenna teh sawewengina teh dawam kana maoskeun sholawat. Enjing-enjing maoskeun sholawat siang sonten sinareng wengina teh telepas lisanna teh maoskeun kana sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka saur Nabi sing sawe jalma nu ngadawamkeun kana shalawat dina sadidinten dina sawewengina, maka kami rek mere syafaat ka eta jalma. Nu kaduana nyaeta jalmi dawamul qiraatil Qur'an, nyaeta jalmi anu dawam dina sadidintena dina sawengina detik per detik, menit per menit, hari per hari, bahkan minggu per minggu, bulan per bulan, eta lisana terlepas tina maoskeun kana naon, kana ayat Al-Qur'an. Bahkan dina sadintenna teh kenging sabaraha sajud, maka lamun mah dikalikeun eta dina sabulan berarti sakali hataman. Karena saur Nabi sing sawe jalma nu dawamkeun kana maos Al-Qur'an, maka eta Qur'an bakal nyaangan engkin di alam kubur. Nu katiluna nyaeta jalmi nu mana nu ngadangu kana jenengan Kanjeng Nabi Muhammad, maka eta jalmi ngawaler kalayan waleran sallallahu alaihi wasallam. Makana lamun mangadangu kana jenengan Nabi Muhammad waler ku waleran sallallahu alaihi wasallam. Maka lamun mah urang sadayana kalebetkeun kana tilu anu eta, maka urang pangbagja-bagjana ti umat Kanjeng Nabi, bahkan diangken diaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Namun sebalikna lamun mah urang henteu naon teu kalebetkeun kana tilu kriteria anu tadi disebatkeun, maka kalebetkeun jalmi anu pang bedegong-bedegongna ti umat Kanjeng Nabi. Nauzubillahi min